Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah palawargi tepang deui sareng Mang Iday dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng-dongeng anu kapungkur anu ayeuna didongengkeun deui dicobi deui ku didongengkeun ku Mang Iday. Jejer atanapi lalakon anu nuju dipedar ku Mang teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan. Karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna diserat deui atanapi disalin deui ku Bun Bunyamin. Atuh palawargi supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga wae urang kawitan deui hanca anu katunda dina dinten kamari atanapi dina dinten mangkukna atuh da Mang manyetanya teu anggar ngadongengna jalaran kauger wae ku kasibukan palawargi hapunten nya. Mangga atuh urang kawitan wae kaparayun sadayana. Hanca anu katuna dina dinten kamari teh nyaeta dugi ka isukna sakira hanci waneut moyan kadenge aya anu gogorowokan menta tulung sarta bari lumpat muru ka imah Aki Surdi. Ani anu harita keur diuk diburuan bari nalingakeun si Ruyuk ngarenyag oge barang direret sing horeng nyi enda ditukangeunana nuturkeun satengah lumpat tilu jalma anu tayalian ti Ki Jatma bopeng katut si Kemed. Ani rikat narik nyenda terus dibawa ka jero imah geus kitu manehna kaluar deui. Hei Buntung, sina kaluar si nyenda. Antong wannya halangan si aing, ha? Si Bopeng langsung morongos wae. Ngadenge kitu Andi nembal. Hahaha, saanu dek ngahalangan Mang Kerod. Nyinda mah keur nyemah ka Aki Surdi, datang sorangan nepungan ini Uti. Hehe, Andi malik ngece. Kurang ajar sia kunyuk teh, heh? Sangeunahna ka aing nyebut Kerod. Ditampiling sia ku aing deuleu. Si Bopeng beuki nafsu. Hahaha, apaan banget tidenya mah geus Kerod Mang. Ari geus hayang disebut naon atuh? Andi nembongkeun lelewa anu pikeun si Bopeng katut Ki Jatma mah asa dilonyeng. Tampiling kaninja Bopeng, Kemed. Diaran tepaya sia belegug toplok deh. Ki Jatma mere isyarat. Si Bopeng anu memang enggeus ngagugudug amarahna tekung si dua kali dititah manehna ngahembatkeun dampaleungeunna dek nyabok. Si Kemed kasarua deui duanana bareng dek nampiling ti arah kenca jeung katuhu. Tapi Andi anu memang geus waspada sakilat ngalabuhkeun awakna bari ngagunakeun jurus heula ngagalaprak sarta sakilat leungeun kadena ngahanca bincurang si Bopeng. Jebrot, jetruk. Matakling nu kadengena oge eta mah palawargi Mang Jeni. Sumpah tawani diriungkeun. Linu kadanguna oge. Tulang bitis si Bopeng anu digentos ku leungeun Buntung Andi nepikeun ka ngaluarkeun sora anu ngabeletuk sarta disusul ku ngoceakna si Bopeng. Ayo. Si Bopeng nepi ka engke-engkean sukuna hese dipake napak kadeprek wae si Bopeng ngadeprek siga hayam pateuh. Si Kemed oge harita ngalaman nasib sarupa sanggeus Andi ngagentus bincurang si Bopeng leungeun katuhu Andi ngarampid suku si Kemed sarta ditarik satakerna. Koyong gedebut. Tobat. Si Kemed nang karak bengkang sirah nang ngabeletruk kana batu.
Kurang ajar sia, babanya teh sugan ku aing kudu dilayakna. Ki Jatma bari sakilat ngangkat suku jebrag narik dipake ngajejak Andi anu harita posisina masih cingogo. Barang suku Ki Jatma rek nojo kana tarang kalawan teu diduga pisan ku Ki Jatma. Ani rikat ngagiwar ka katuhu dina jurus heula ngupuk suku Ki Jatma anu nyamos pangejejakna teh ku Andi dikede satakerna. Lamun harita suku Ki Jatma sapinuhna ditekankeun kana taneuh tangtu balukarna moal bisa dibayangkeun eta tulang bitis tangtu bakal potong. Untungna harita kuda-kudana Ki Jatma numpuk dina suku tukang, tapi teu wudu Ki Jatma kudu nandangan nasib anu teu beda jeung si Bopeng katut si Kemed. Ki Jatma ngoceak bari mundur terus diuk bari peperengkelan nyepengan bincurangna. Teu lila jereg-jeg nangtung deui. Serepet mesat bedog. Ki Jatma, Bopeng jeung Kemed anu amarah geus teu kawadahan manehna geus teu inget deui yen anu disanghareupan teh budak bolon. Serepet ngalalugas bedog dek ngahurup Andi. Aki Surdi anu tadi nyerangkeun tina Bang Barung sakilat luncat bari ngagorowok. Hanggak mah kunaon euy mengke nganyaungan tayoh kapatutnya kalakuan teh heuh. Kik atuh Jatma sing aya ieu-ieunya hirup teh. Nya tuh era ngalawan budak bari make pakarang sarta deuk ngaraponan model kieu. Ngadenge kitu Ki Jatma rasa era oge. Bangkar warah atuh da mangkeluk teh Ki. Cicingeun ka saleuweurun. Cucunga. Pokna bari ngasupkeun bedog kana sarangkana. Nya ai budak mah Jatma kumaha ditontoan ku urang euy anu geus kolot. Meureun ujug-ujug nguhak lamun teu mimikian mah. Cek Aki Surdi semut tenang naker. Eus Ki, kaula teu perlu ceramah, gawat bijilkeun nyeunda. Ku kaula rek dibawa. Bongan tasi salah hasik teu mayar-mayar wae hutangna. Cek Ki Jatma bari panonna mah ningali ke arah Imah Aki Surdi. Jatma, mata Nyai lumpat ka dieu oge meureun butuh panyalindungan. Ku kitunya moal kuring moal mikeun geus waktunya Jatma kuring teu cicing nyempok kalakuan Andika teh. Aki Surdi anu biasana tara ieu pipilueun kana urusan batur harita mah ngadadak siga nu nangtang ka Ki Jatma. Atuh Ki Jatma teh rada ngarempod ngadenge kitu mah manehna sabenerna nama lain sieun ku Aki Surdi. Tapi manehna apal sorangan saha ari Aki Surdi. Ari anu jadi murengkedna keur Ki Jatma lamun manehna nepi ka pasenatan jeung Aki Surdi atawa bitotama jeung Aki Surdi teh sabab Aki Surdi teh ngabogaan adi anu sok disarbut pamardaka. Manehna kasohor jawara pilih tanding urang Tangulun anu nepi ka kiwari can kabejakeun aya anu bisa ngelehkeun. Ari sifat pamardaka cek bari basa mah sagilak pangkek sacangreud pageuh tara conteng kanu koneng tara cuet kanu hideung kadeungeun-deungeun wae lamun aya dina bener mah sok dibelaan bebeakan. Komo deui kadulurna sorangan seperti Aki Surdi geus tangtu lamun ayana naon teh pasti pamardaka bakal ngobrot ka manehna. Antuk nama manehna ngaleos ninggalkeun Aki Surdi jeung Andi. Init bari dina hatena mah neuneun ceceb jeung dendam anu pohara pangpangna ka Andi. Sanggeus Ki Jatma teu katemong deui beungeutna rong heap aya nu datang bari amekanana ngos-ngosan kawan tutos lumhat. Sing horeng mangsal hasik bapana Nyi Enda. Manehna anu eukeur aya di huma menang beja yen Ki Jatma ngadatangan deui ka imahna sarta ngudag-ngudag Nyi Enda. Tapi manehna kacida bungah pisan sabab ningali Nyi Enda. Alhamdulillah salamet.
Alhamdulillah, nuhun Aki. Pun anak masih salamet. Hatur nuhun pisan Aki. Aduh. Pokna pinuh rasa syukur. Lagi Ki Jatma datang deui. Hasik. Terus si Nyai lompat ka dieu minta panalindungan. Untung si Nyai teh lompatnya ka dieu jeung kabeneran teh Aki jeung Andi keur araya. Palawargi sadayana jempling ayeuna mah dipanenyoan teh. Ki Jatma geus teu daek deui ngaganggu Nyi Enda. Bener manehna sieuna teh ku Aki Surdi, tapi ari hatemna mah tetep ngageremet ka Nyi Enda. Komo ka Andi mah rasana teulina masih ngalimpudan hatena. Keur mah bincurang tapak mepeg Andi teh masih sok karasa nyanyautan keneh. Tapi manehna teu bisa kumaha. Ngan dasar bolon atuh Andi mah. Manehna teu boga rasa kasieun saeutik oge. Kitu we unggal poe teh kakalayengan sorangan dibarengan ku si Ruyuk. Tempo-tempo ayeuna mah Andi teh mineng ulin ka imah Nyi Enda. Malahan mah katambahan ku Halimi nyaeta papacangan Nyi Enda. Ki Jatma teh jadi mikir dua kali, lamun manehna ngaganggu teh geus tangtu bakal bantok jeung Andi katut Halimi. Lamun geus kitu tangtu Aki Surdi oge moal cicingeun. Ku hal eta anu matak jadi wegah pikeun Ki Jatma mah. Sabab lamun manehna ngalakonan pasendatan jeung Aki Surdi, beh dituna tangtu pamardaka anu kudu disanghareupan. Tong boro dirina jawara jadug kahot samodel Bahrowi oge can tangtu bisa ngelehkeun pamardaka. Hiji waktu Andi keur cicing we sisi jalan jajahan. Kabeneran poe harita mah ngadadak rame ku anu lalar liwat. Andi nitenan sabagian jalma anu ngalaliwat. Susuganan we panggih jeung jalma anu keur diteangan ku manehna. Saban nu ngaliwat ditempoan beungeutna, manehna mah ingetna ka jalma anu cacat beungeutna anu tatuna manjang tina tarang kana pipi urut panyabet bedog bapana harita. Tapi weleh eueuh hiji oge anu miboga ciri anu dimaksud. Kabehanana rata-rata marake pangsi hideung nu lalar liwat teh. Dina cangkengna we lamun teu ngagaplek bedog nyelap peso balati. Tagogna siga jarawara. Ngan anehna teh kabehanana katempo ngajaringjing tingkem wadah hayam. Gede kurasa penasarannya Andi nuturkeun ka mana tujuan anu ngalabring teh. Aleutan mengkol ka jalan satapak anu remet saterusna nepi ka hiji mumunggang anu hieum ku tangkal awi. Kadenge sora jalma anu seuri pating cakakak. Sing horeng eta tempat teh tayalian ti pakalangan ngadu hayam. Kadenge sora hayam anu pating palentung kongkorongok jalma-jalma geus ngagimbung ngariung di pakalangan. Anu daratangna oge lolobana mah ti jauhna kayaning ti Pasir Banteng, ti Kadungora jeung ti tempat anu sejena. Malah Mang Jeni oge anu biasana dagang gurilemna di kabupaten teh ayeuna mah pinah dagangna kanu keur ngaradu hayam di pakalangan hayam manehna ngider. Alhamdulillah seueur anu maleser palawargi. Daripada di kabupaten sepi wae teu aya anu pengunjung namanya Mang Jajan ya, mending di tempat ngadu hayam. Poharanya palawargi. Andi satadina mah rek ngilu lalajo, tapi kabireungeuh ku manehna harita di dinya aya Ki Jatma, si Bopeng jeung si Kemed. Hariwang sieun aya kajadian nu teu dipiharep nya manehna ngajauhan terus cingogo deket dapuran Awi Gombong. Bari tetep panonna mah mencrong ke arah pakalangan. Sabot kitu torojol tilu jalma anu awak ngejarangkung badag ngarongheap ngadatangan ka pakalangan. Alah euy,
Maapi balegun ieu mah euy, geus datang tilu jalma eta mah. Ki Romli sanggeus ningali tilu jalma anu kakara datang teh. Nyo, si Bahrowi mah da lamun eleh taruhan teh sok tada mayar manehna mah. Lamun menang nya kakak ari eleh ngawakwak. Ceuk anu gigireuna. Palawargi sadayana sing horeng anu bieu kakara datang teh tayalian ti Bahrowi katut Sudinta jeung Ardasim. Aya naon sia ngadon ti pating kecawis teu suka kadatangan aing. Tong hariwang euy, tong hariwang. Ceuk Bahrowi bari ngabedega si Dakep bari melong kanu ngariung. Sikepna es tuning jumawa naker. Sanes teu suka disumpingan ku Aka mah atoh we nu aya di longokan maka. Ceuk anu tadi ting kecawis nemalan pangheulana. Petalakuna ngambil ngalap hate nyumput nyalindungkeun kaayaan anu sabenerna. Atuna kadon cing harewos ngomongkeun aing nya. Ceuk Bahrowi ngasongkeun pananya. Nu mawi rada kasih mah peguhan Aka. Dumeh ngadadak kasumpingan salira. Kasih mah kumaha sia Romli? Memangna kaula teh meong. Bahrowi petana teh asa tambah pika ijideun. Nu mawi Aka mah langkung ti meong. Lah pokona mah Aka mah panghadena paling pangling puguhan matak teu gancang ditaros oge manawi teh sanes jawara ti gajah ngambung. Jawaban Ki Romli cukup ngabungahkeun pikeun Bahrowi mah irungna ti rebeh-rebeh we bari dipuji teh. Ani anu nyerangkeun ti kajauhan ngarasa kataji manehna teu ngicep ngarasa kataji ku Bahrowi. Wah, serem kitu eta jalma. Sigana pangabisana sarua jeung Mang Udi. Gerentes Ani ngabandingkeun Bahrowi jeung Ki Sahudi bapa kukutna. Tapi keur kitu si Ruyuk euteup terus macokan kana calana Andi. Lamun bisa nyarita mah meureun rek ngabejaan sabab si Ruyuk apal keneh ka Bahrowi. Tapi Andi ongko-ongko we teu ngartieun sirah si Ruyuk teh ngadon dikepeskeun. Cicing Ruyuk, nyengkah ka ditu. Bisi ayam-ayam nu rek diaradu sareuneun. Ceuk Andi bari tetep mencong ka pakalangan. Geus kitu mah prung we ngadu hayam teh dimimitian anu surak ti dua pihak anu ngabobotohan hayam jagoana beuki eueuh-eueuhan. Tapi kakara oge sababaraha korokan teuing naon mimitina di antara anu keur ngariung teh jojo aya nu ribut garelut. Sing horeng teh si Bopeng ngadon galungan jeung Ki Manta urang Pasir Banteng. Bukbak silih babuk silih seunak silih bantingkeun teu beda jeung hayam anu disabarkeun di pakalangan. Nepi ka sabagian jalma mah antukna ngadon lalajo anu galungan, malahan mah aya nu pirajeunan mengkolkeun tarohan tina hayam ka si Bopeng jeung si Manta sagala rupa. Oi, nanahonan bakuna ieu teh. Mun cempa kadinya Sudinta Ardasim. Ceuk Bahrowi nitah ka anak buahna. Tukung singa dua kalian nitah Ardasim jeung Sudinta jung jleng laluncatan. Ardasim newak si Bopeng, Sudinta newak Ki Manta. Lain saukur misah, abong dititahna nyempal anu galungan. Ki Manta jeung si Bopeng teh dibanting-bantingkeun pating gedebut kana dapuran awi. Ngaran-ngaran anu ngagugudag amarah boh Ki Manta boh si Bopeng nafsuna jadi pindah ka Sudinta jeung Ardasim. Naon ai sia teh pogoh-pogoh bawer ku cubung bahan si Manta sia teh. Ceuk si Bopeng bari narajang ngahiukeun peurupna ka Ardasim. Puguh sia nu weureuh buah kalayar. Iya. Ardasim ngahualkeun panarajang bali sakilat nakis.
Hiu pereup dihembatkeun ngalacareham si Bopeng sedeng suku katuhu ngala kekemplong. Sia anu jauh pipiluan mah kehed. Si Bopeng rikat ngejawa nyalapmetkeun kekemplongna. Lebengan sia gegeran goblok. Hayam ngagapruk diadu ai sia jol-jol papuket nah. Ardasim nyuruntul narajang. Si Bopeng tenen malan lantaran pereup Ardasim geus nyampeuk. Gentak manehna ngarobah gerakan narik suku katuhu ka tukang sarta awakna nyerong 45. Tap! Panajong Ardasim ditakis terus sakilat ngirimkeun tengeulan ngalah hulu angen Ardasim. Hiu! Ardasim rikat nakis pigelang lawan tapi leungeun katuhu si Bopeng anu tadi dipake nakis teu eleh kesit ayeuna dek mepeg hulu. Ardasim surti karena bahaya leungeun kencana dipake nyuliwa leungeun si Bopeng anu tadi ngalaangen. Ngan lantaran posisi manehna teu nguntungkeun, Ardasim gentak narik leungeun katuhu anu dipake nakis pereup lawan nu ngala sirahna. Ngan hanjaka gerak-gerakna si Bopeng leuwih kesit. Nalika leungeun katuhu ditarik teu kanyahoan leungeun kenca si Bopeng geus ngahancat carehamna. Hiu! Jebrot! Goblok sia! Lengak, Ardasim ngalengak bari ngagoak. Si Bopeng teu mere kasempetan kalawan bari ngangselkeun suku katuhu ka hareup si kuna ngahumbat ngadagor palipis Ardasim. Disapurnakeun ku tuur kenca ngahajar dada anu atuh balukarna Ardasim labuh ngagedebut teu beda jeung kai nu dituar. Oh sia ho, ngerakeun aing si Ardasim. Cek Bahrowi bari luncat maksudna rek narajang si Bopeng. Tapi Ki Jatma jeung si Kemed ningali kitu teh teu cicingeun langsung ngahadang Bahrowi. Patutunggalan saberso teh aing ngahurup kutiluan mah nguntup nguyup sabab harita Sudinta masih sibuk ngayonan Ki Manta. Ngan Sudinta mah katenjona teh leuwih unggul sagalana. Boh tangtungana, boh pangabisana da eta we jurus-jurus Ki Manta eueuh anu bisa asup hiji oge. Malah sabalikna pereup-pereup Sudinta pating hariuk nyasar awakna Ki Manta. Anu antukna Ki Manta teh ngabengkang teu walakaya. Ngireungeuh gegedugna dikarepuk ku Ki Jatma si Bopeng jeung si Kemed, Sudinta ngagentak nyebrut rek mantuan. Aja dog sia Sudinta. Duh si laing mah euy, urus anguran matuh si Ardasim. Keun cucunguk nu kieu patut mah urang gayem ku aing. Bahrowi ngahulag Sudinta. Sudinta henteu baha leos manehna muru Ardasim anu harita keur diuk ngeunang ngunyar bari nyarane kana dapuran awi. Memang lain ukur catur tanpa bukur omongan Bahrowi teh. Dina ngayonan panarajang anu panghurupna teh estu siga teu ngalaman ripuh malah sabalikna. Harita leungeun Ki Jatma anu ngalogodor sanggeus bisa digiwarkeun teh ngaliwat hareupeun irung sep kep. Leungeun Ki Jatma ditongtak terus dirawel ku leungeun katuhu bari suku kenca dipake bajreg bitis Ki Jatma dibarengan siku kenca ngagedor careham. Brut! Jebrot! Goak! Ki Jatma ngagoak awakna ngoleang meubet satakerna kebut kana taneuh. Si Bopeng anu meh bareng jeung si Kemed nyerang ti kenca jeung ti tukang. Cek angkeuhan mah pasti bisa ngabokong Bahrowi, tapi estuning matak helok nu nempo sanggeus ngarubuhkeun Ki Jatma. Bahrowi ngageserkeun suku katuhuna 80 derajat ditarik ka tukang gerakan leungeun kenca katuhuna meh bareng nyasar lawan. Siku katuhu digentuskeun ka tukang jebrot nengeulkeun kana dada si Kemed. Kadenge heukna si Kemed anu langsung ngudupung. Ari leungeun kenca Bahrowi dikibaskeun ka gigir nyamar beheung si Bopeng. Plak! Si Bopeng nepi ka nyangeyeng ka gigir bari Bahrowi siga nu hayang puas manehna ngareunteutkeun awakna bari kep. Awak si Bopeng anu memang geus ilang kasaimbangan teh ditewak terus dipanggul anu satuluyna dibalangkeun kana gawir. Gorobas, gegruk! Bareng jeung gorobasna si Bopeng anu dipun balangku Bahrowi, Ki Jatma anu harita geus cengkat kalawan teu nolih deui ka anak buahna.
Pecir wae maneh ngagunakeun jurus selengkah 1000 alias jicir balik ka imahna. Ki Jatma kabur bela ancul kana hayam adu anu dibawana. Nasar cucunguk sia heuy. Heuy, Jatma. Mau adi gubuk sia teh hayam. Cek Bahrowi bari seurinya kakak anu saterusna nuluykeun Malik ka pakalangan anu harita ngadadak eureun tinu ngabar hayamna. Sokoy, tuluykeun deui ngaduna euy. Bahrowi siga anu eueuh kajadianna naon manehna nitah nuluykeun deui ngadu hayam. Atuh dar ngabar hayam teh dimimitian deui. Atuh anu surak beuki rame ngan ayeuna mah najan di antara para bobotoh anu silih kekeak teh sanajan karasana kana ceuli asa disebitan oge teu tuluy jadi amek komo nepi ka garelut siga tadi si Bopeng jeung Ki Manta mah sarieun ngalaman nasib siga Ki Jatma sapara kanca meureun. Palawargi harita dina paga pamungkas kabeneranna teh hayam anu dijagokeun ku Bahrowi anu ngaran Sikilat bogana Ki Romli eleh ku si Mega hayam bogana urang Pasir Banteng. Atuh bobotohna aratoh saruka bungah bari jojogedan di pakalangan. Bahrowi anu memang adat pangadatanana sakulit bawang ngamuk kanu kerja roged anu lolobana teh bobotoh si Mega nya urang Pasir Banteng teh ningali sikep Bahrowi anu kitu peta teh kabeh Malik ngarpuk Bahrowi. Sudinta jeung Ardasim ningali teh kitu dar wae pipilueun luncat ka pakalangan. Atuh kaayaan teh jadi riweuh deui wae. Ayeuna Bahrowi sabalad-balad digulung ku urang Pasir Banteng. Tapi bener, Bahrowi teh lain jalma atah-atah. Bahrowi lain jawara atah-atah sanajan dikarpuk manehna teu gimir komo ngejat manehna ngamuk nguwak ngawik. Anu kabajeg atawa katonyok pating jarengkang pating garedebut labuh notog. Sudinta jeung Ardasim dua anak buahna memang bisa diandalkeun oge. Tungtungna anu ngaraponan teh kabeh kabur katawuran diamuk ku Bahrowi. Romli jeung Darwiji anu boga hayamna mah teu miluan tawuran. Harita mah ngadu hayam teh jadi kacau. Loba nu rugi sabab hayam adu loba nu kalabur. Akhirna mah kabeh balubar. Andi anu ti tadi nyaksian kacida helokna ku kahebatan Bahrowi teh jorojoy wae dina pikiranna bet jadi hayang ngaguru ka Bahrowi. Nalika Bahrowi init ninggalkeun pakalangan anu maksudna dek mulang ka tempatna nyaeta Kalemur Gajah Ngambung. Nyaeta hiji tempat anu masih hara-haraeun anu parenahna aya sisieun suku Gunung Haruman. Ani nuturkeun maneh ngiclik tukangeun sok sanajan ti kaanggangan dog anjog ka batu gede anu masih coreng cangcul calku imah-imah anu ngan sababaraha siki. Bahrowi nyimpang heula ka warung tayoh nama meureun lapar. Sanggeus beres dahar Bahrowi ngareret ka Andi anu ti tadi ukur cicing diuk dina batu. Manehna ti tadi ngarasa dikikiclik ku Andi teh. Hei, budak, ka dieu si laing heuh? Cek Bahrowi bari ngagupayan Andi. Rada murangkad oge mimiti nama Andi teh. Ngan ari ku sababaraha kali digeroan mah Andi teh cengkat tuluy nyampeurkeun. Si laing rek naon tita tadi nutur-nutur dewek heuh? Bahrowi merongos sanggeus apal lamun Andi nutur-nutur manehna. Nya mohon Pak, pan aya tukangan. Mun hareupeun mah pasti Abah anu nuturkeun kuring. Jawab si Andi sangeunahna. Hai, nu balik sia teh ngomong teh bisi dipapeg ku aing. Bahrowi anu memang gede amek langsung nyeuneu. Andi teka tempo gempeur sumawona sawan pok nemalan. Hehehe, sumohon Pak, kuring teh kataji ku kahebatan Bapak. Basa tadi di pakalangan pokna mah heded lah, pokona mah heded lah. Cek Andi muji lain ngalah hate tapi estu kaluar tina hatena. Ari kitu kunaon sia bet nutur-nutur dewek heuh?
Bahrowi anu memang ti tadi geus nyaho yen Andi ngiclik ti pakalangan keneh nanya deui. Abdi hoyong diajar silat ka bapak, Pak. Jawab Andi terus terang. Kuring teu ngamuridkeun, Jang. Juga anjing ka ditu. Bisi ayang dahar. Minta we teu kasih mak. Cek Bahrowi bari ngaleos ninggalkeun warung kalawan teu make acara mayar sagala. Matur nuhun ka Andi barang ningali Bahrowi ngaleos teh, manehna ngiclik deui tukangeunana. Ngan Bahrowi malik deui bari nyentak ngusir Andi, tapi Andi teu nyerah. Atuh Pak, abdi hoyong jantan murid bapak. Pokna ayeuna mah bari nyepengan kana baju pangsi Bahrowi. Ai sia torek. Heh. Pan tadi oge cek aing geus ngomong deuleu. Teu ngamuridkeun. Nyingkah sia. Cek Bahrowi bari ngajejek Andi, tapi matak helok nu nenyo. Andi sanajan tadi katempo nepi kanang karak bengkang dijejek, tapi manehna siga anu teu ngarasa nyeri. Bahrowi lempang ngagancangan, Andi ngiclik deui ngan ayeuna mah rada ti kaanggangan. Nepi ka jalan nu dek ka arah Cisaat, rong heap ti behareup aya nu lempang ka batu gedekeun. Lengkahna tenang pisan, tapi dangongna kacidamatak serab anu ningali. Najan ti kajauhan oge geus sidik. Eta jalma anu harita matak ngageterkeun hatena Bahrowi teh taya lian ti Pamardaka, jawara Tangulun musuh gerotna Bahrowi. Anu tingkat pangabisana teh leuwih ti Bahrowi. Kebenaran Bahrowi, ngimpi naon Andika tadi peuting. Untung dina poe ieu bisa panggih jeung kaula. Cek Pamardaka bari reg. Eureun kira-kira 5 lengkah ti Bahrowi, ngajega si dakep siga nu ngahalangan liliwatan Bahrowi. Puguh we untung kuring teh Mardaka. Tadi peuting aing ngimpi ngajagakeun Andika Mardaka. Rupana mah eta impian teh bakal jadi kajatan, euy. Cek Bahrowi teu eleh gos. Sanajan rada marmir oge hatena mah. Tapi lantaran harita mah manehna tiluan, jadi ngarasa nguntup sabab boga niat rek ngahurup Pamardaka. Sabab ari kudu patutunggalan mah manehna sorangan cantang tu bisa menang ti Pamardaka. Memang alus euy impian teh Bahrowi. Jadi tetep Andika teh mangakunya kana kasalahan. Cek Pamardaka bari nyarita ngajega si dakep pamuluna ngebrehkeun lelewa jawara tulen. Alah, montong mangukit-ngukit anu geus euy. Jauh kaliwat Mardaka. Pan kaula geus cukup mere alesan ka Andika heuh. Anu keukeuh teu daek ngarti si aing mah. Bahrowi namalang, sedengkeun leungeunna mah geus ngaragamang kana perah bedogna. Lain teu daek ngarti Bahrowi, ngan alasan Andika anu teu mata kaharti keur kaula mah. Andika teu daek tanggung jawab deuleu kana kalakuan sorangan sarta teu nganggap ka kaula. Nganggap naon sia ka kaula teh? Cek Pamardaka. Memang kitu sikap kaula Mardaka. Cek Bahrowi bari mere isyarat ka anak buahna. Oh, jadi kaula nya anu kudu ngamimitiannya. Kapaksa anjeun kudu nurut kana kahayang kaula. Cek Pamardaka maju 2 lengkah. Bau teh teuing sia Mardaka. Tiba heula oge moal dikoretkeun deuleu ku aing. Kop bae ari bisa mah. Cek Bahrowi pinuh nada panangtang manehna beuki taki-taki. Jadi kaula anu kudu ngamimitian. Cek Pamardaka bari tetap si dakep. Ya puguh we atuh heuh. Pan Andika anu butuh ona oge. Tembak Bahrowi bari sareret nitah baladna nyebar. Jelas niatna anu rek ngaraponan teh.
Tanpa tuh Bahrawi. Sakicep Pamardaka ngabelesat ka hareup dina gerakan merak ngibing. Nya eta dua leungeunna muka kagigir sedengkeun suku katuhuna merengkel nutu merap kalawan lawana kacida hebatna sakaligus sarta baladna sing galebru. Mun Sudinta jeung Ardasim pada padang kabenangan carehamna sedengkeun Bahrawi kabenangan beteungna pisan dijejek ku dampal suku Jebrag Pamardaka. Ngabongohan sia Mardaka. Cik goblok teh goblok. Cek Bahrawi ngagurinjal hudang karasa nyelek kana angen. Kurang-kurang nahan mah matak ngaborolo utah. Seret mesat bedogna. Akan setan sugan mah euy. Cek Sudinta bari manehna kentak hudang. Ngan Ardasim anu teu nyoara teh sabab dina bahamna karasa asin sarta karasa aya nu gugulutukan. Barang diutahkeun tetela dua huntut careham Ardasim muruluk. Ceuk saha kaula ngabongohan Rawi, eta mah Andika we anu cileureun. Pamardaka ngahaha. Bahrawi teu nyarita sabab rumasa manehna tadi balanga anu balukarna nepi ka ngalaman ngajurah roh dina sageprakan. Sarepet Sudinta oge ngalugas bedogna katingali gurilepna anu katojo sorot panon poe teh matak paur nu nempo. Teu ngangkekeun deui hiu Bahrawi nyabetkeun bedogna rek dipake mapag tarang. Sedengkeun Ardasim jeung Sudinta ting hariuk narajang tigigir rek nyempalkeun tak-tak. Tapi Pamardaka anu bener-bener tingkat pangabisana aya di saluhureun anu tiluan. Dina sakicep manehna ngagunakeun gerakan cak-cak murag bari ngewaskeun suku lawan-lawana. Gek satuluyna ngagunakeun gerakan bahe kelek. Cedak gigir suku Kenca ngahanca bincurang Ardasim. Bari sakilat suku katuhuna ngajejak bincurang Sudinta. Sedengkeun leungeun katuhuna dipake ngebajeg kaneng Bahrawi anu balukana hebat deui wae. Anu tiluan ting arajo bari muringis nahan kanyeri. Gurinya Pamardaka hudang kalawan teu mere kasempetan ka Bahrawi anu keur ngajeregjeg. Leungeun Kenca dipake ngababuk leungeun Bahrawi anu masih nyepang bedog. Sedeng tuurna dipake ngabeset hulu angen disusul tepus ku peureup buleudna dipake ngagedor-gado. Bahrawi ngagedebut lir tangkal cau anu dituar bedogna ngacleng. Ardasim anu aya tukangeun Pamardaka sakilat ngahembatkeun bedogna nyasar sirah. Tapi Pamardaka anu panca indrana geus kalatih surti kana pibahayaeun sakilat malikeun awakna 80 derajat bari ngareunteut. Set suku katuhu ditarik Ardasim anu awakna doyong ka hareup paleubah beuteungna teu aya aling-aling. Bok dihanca ku dua leungeunna geblak. Ardasim nangkarak bengkang bari panonna buria buncelik aduk songkol bari nyepengan beuteungna. Mireungeus Sudinta anu geus ngahembatkeun bedogna jeung Pamardaka luncat ka gigir. Gek ngenca sog suku katuhuna ngangsod bari leungeunna dipake ngagiwarkeun bedogna Sudinta ka katuhu ku leungeun Kenca. Hiu jebrot siku katuhuna dipake ngadagor puhu ceuli Sudinta. Dua leungeunna ngarampid leungeun Sudinta anu masih nyepengan bedog. Bari narik suku Kencana bret suku katuhuna dipake nyapu suku Sudinta bari langsung ngahantemkeun sikuna ti luhur. Des dada Sudinta dihantam satakarna. Ukur kadenge goakna Sudinta anu tuluy les kapiuhan keuna ku gerakan tapak jalak Pamardaka. Geus kitu rikap Pamardaka yang hareup ka Bahrawi anu kakara hudang. Bahrawi anu nafsuna geus ngagugudag jadi nekad hirup neut paehos tibatan kudu nandangan wiwirang. Hiu ngahembatkeun bedogna ngalabeuheung luput beheung terus ngarobah arah bedogna ditojoskeun nyasar dada. Pamardaka sok teu ieu mesat bedog sok sanajan bedogna ngagaplek dina cangkengna boga niat dina hatena rek meruhkeun hungkul Bahrawi ngagunakeun pakarangna sorangan. Cek paribasa mah sina sanjata makan tuan. Hiji bentuk panghinaan pikeun jawara mah lamun nepi ka kakeunaan ku pakarang sorangan. Bedog Bahrawi ngupeng luhureun sirah lir kolecer soranang bang baraan. Bedog rek narok sirah. Gila Pamardaka ka Kenca bari nakiskeun leungeun katuhu
tapi cida kagetna sabab harita karasana leungeun Bahrowi kacida beratna. Ku kituna teu loba mikir deui kentak pamardaka nyendak leungeun Bahrowi ku leungeun kenca sarta hiu. Beureum katuhuna dipake nonyok gado jebrod kena pisan. Ngan orok kaya bedog Bahrowi anu terus nyuruntul meh nurih beungeutna ampir teu katempo. Pamardaka ngalagedaikeun sirahna, kasempetan pikeun Bahrowi mireungeuh lawana anu keur ngajereg-jeg lantaran kuda-kudana keur pajengjar. Bari sakilat ngawangun jurus landak nobros gunung, congo bedog Bahrowi nyuruntul ngalahulu angen. Pamardaka kacida reuasna, tapi lantaran lain jawara sakatiga, manehna kentak ngawangun jurus caringin rungkad. Digabungkeun jeung jurus keked samak. Maksad teh leled samak palawargi. Digabungkeun jeung jurus leled samak, suku Bahrowi dirampid atuh kebut Bahrowi labuh nangkuban. Dasar sia kudu modar Bahrowi. Moal notoroan bedog aing sorangan. Maksud teh moal ngotoran bedog aing sorangan. Aing ukur butuh ku pigeulang leungeun sia deuleu. Dibuntungan sia ku aing ayeuna mah. Cek Pamardaka bari kop kana bedog Bahrowi anu ngagoler. Sakilat eta bedog rek dipake nigas leungeun Bahrowi. Ngan dina kaayaan kitu bedog anu dihembatkeun rek nigas leungeun Bahrowi teh kacida Pamardaka ngaranjugna sabab teu kanyahoan ti mana datangna. Ujug-ujug beleuwer we aya nu nawarkeun tukang es. Aduh, palawargi sadayana hapuntennya jalaran waktos parantos teu nyekapan cag heula we dugi ka dieu. Atuh dina sanes waktos urang sambung deui kumaha lalampahan si buntung saterasna. Mung dugi ka dieu heula mangga atuh dikantun heula ku Mang cag nya dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.